Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa, dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Batara Karang. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Batara Karang. Nya oge apa teh tos repot, tapi masih kakuping harewosna. Sontena henteu pati jelas, tapi kuring Ami sareng Ceu Iin anu aya di kamar silih reret. Henteu saukur hemeng kunaon anu hoyong dikedalkeun apa. Tapi oge reuas ku kakiatan apa. Apa teh aya 2 sasihna dirawat di rumah sakit. Panyawatna sagala nyampak, komplikasi jantung, ginjal, darah tinggi, diabetes, lambung, jeung aya sababaraha panyawat deui anu kungsi diterangkeun ku dokter. Saminggu kapengker uih ti rumah sakit da rumah sakit tos angkat tangan saurna. Apa tos henteu emutan nanaon. Saukur renghapna anu sakapeung kerep sakapeung antare. Anu sakapeung kerep anu nandakeun tulang dibungkus kulit teh masih aya di kieuna. Ari ayeuna pas sore basa di langit layung hurung koneng. Apa bet sapertos anu ngaharewos? Tah, naon deui cenah? Saur Ami. Kuring hideng nyaketan apa. Panangan apa anu sapertos kulit napel kana tulang teh diusapan bari nempokeun ceuli kana lambai apa. Reuas dah henteu biasa. Harewos apa ngabedasan. Nita saurna. Tang toe Ami anu langkung reuas mah. Kuring henteu kudu nerangkeun da. Soanten apa tos jelas. Aya hubungan naon deui antara apa jeung Nita? Saur Ami. Ceu Iin saukur gideg. Saena mah abdi duaan sareng apa saha anu terang apa nyarios deui langkung jentre. Pok teh bari nyepengan panangan Ami. Ami baeud. Tapi terus kaluar ka kamar dituturkeun Ceu Iin. Kajadian saperti kitu teh anu kaopat kalina. Unggal panyawat apa repot teras ngaharewos. Kuring sareng Ami nuju nungkulan. Matak Ami apal. Ngan kuring anu bisa narjamahkeun harewos apa. Atawa meureun ngan ka kuring apa ngaharewos. Tapi saenyana mah henteu kitu. Unggal Ami jeung saha wae anu keur rungkulan apa tos kaluar ti kamar, apa teh sapertos anu jagjag. Gugah deui socana netep ka kuring. Terus ngedalkeun naon anu dirusyahkeunana. Tos kitu mah ngagolosor deui bobo deui. Henteu emut nanaon deui. Kajadian eta jagjagna deui apa sabadangan duaan jeung kuring. Nepi ka ayeuna oge jadi rusyah kuring. Kajadian munggaran mah sabada apa pangsiun. 10 tahun ka tukang, ari anu diharewoskeunana Umi Tati. Harita mah Ami kantos bendu sababaraha lami. Da geuning Umi Tati teh istri apa anu kadua. Gaduh putra 4. Harewos apa anu kadua kali. Bunda Hera sabada disusul ka bumina. Horeng Bunda Hera teh istri apa anu katilu. Gaduh putra 3. Harewos apa anu katilu mamah dia. Istri apa anu ka 4 gaduh putra 4.
Panyangka Ami sarua jeung kuring moal aya deui harewos nu bakal ditepikeun apa. Apan istrina atos opat, tapi geuning aya keneh harewosna. Nita, ari Nita, Binita, kuring mah biasana nyebutna. Bisa disebutkeun lain sasaha keur keluarga kuring. Lain sasaha keur keluarga kuring mah. Masih dulur jauh Ami. Nya oge kuring henteu kungsi apal kumaha pancakakina. Perlu didongengkeun heula perkara kulawarga apa. Apa teh pangsiunan pejabat di pamarentahan. Masa kerjana ka lebet lami dasarwur nama sabada lulus di Institut Ilmu Keuangan teh teras damel di Departemen Keuangan. Teras nama apa aalihan di Kementerian Keuangan Perpajakan Bank Indonesia. Wakil rakyat da apa teh aktivis partai oge. Tangtu we kudu padalamanana apa rikip nyepeng Rusia ngawayuhna. Nya apan saat teu acana pangsiun mah boh kuring jeung opat lancek ti Ami, boh Ami nyalira henteu curiga yan apa ngawayuh. Komo dugi ka opat istri. Dijumlahkeun mah putra apa teh aya 16 urang. Kuring putra apa anu kadalapan, bungsu anu ti Amih mah. Sabada istri-istri apa sapala putra papendak. Karenalan da kitu ka hoyong apa anu dikedalkeun ka kuring. Apa anu dikedalkeun ka kuring saling curiga teh henteu bisa disumput-sumput. Lir minyak jeung cai teh lain saukur babasan. Ari kukituna puguh kakara wawanohan sabada barudak darewasa. Cek pamikir kuring, saling curiga teh berasna mah kana anu sarupa. Warisan titinggal apa, apan apa teh panyawatna repot. Cek titinggalian mah renghapna oge ukur sahos deui. Ari kakayaan apa geuning beuki hese diitung. Keur Amih sareng apa nganjer di Jakarta mah kanyaho kuring apa teh saukur gaduh bumi 2, pom bensin 2, rumah makan 3, jeung sababaraha usaha leutik anu terusna dikokolakeun ku lancek-lancek kuring. Tapi sabada pangsiun kuring kakara apal apa gaduh 30 hektar taneuh mangrupa kebon, sawah, balong di kampung Sisi Leuweung di Sumedang. Nya eta oge ari dina sertifikat mah atas nama Mang Komar, Kang Udin jeung Pak Sule. Urang kampung eta anu jadi kapercayaan apa. Sabada istri-istri apa salah putra saling wano, tangtu we saling curiga oge. Apan sarerea jadi papada apal kakayaan apa anu saenyana. Umi Tati, Bunda Hera, Mamah dia oge masing-masing gaduh usaha tanah deposito anu jumlahna papada dirusyahkeun. Sarerea meureun papada ati-ati engke kumaha bagi warisanana. Nah sakabeh kakayaan apa teh kudu dihijikeun terus dibagi rata atawa dibagi sakumaha hukum agama atawa saakuanana masing-masing. Amih kungsi ngajak badami perkara eta ka kuring. Ngan kuring sorangan nyarankeun Amih entong wara ngabahas anu kitu atawa upami bade ngabandantenkeun mah mending sareng Ceiin, Kang Pendi, atawa lancek-lancek kuring anu sejena. Pangna Amih ngajak badami ka kuring. Meureun aya nya oge kuring budak bungsu ti Amih. Tapi ngan kuring sorangan putra apa anu logor kaditu kadieu. Sabada wanoh ka Umi Tati sapala putra. Apan kuring mah mineng nganjang. Malah ngendong ngobrol uplek jeung Teh Aan, Ariki, Ulin jeung Doni. Lalajo film jeung Dian. Pala putra Umi Tati oge anu
dulur-dulur sabapa kuring kitu oge sabada wanoh jeung Bunda Hera jeung mamah dia sapala putra. Harita kuring masih kuliah. Sakapeung mah lamun keur butuh menta duit oge apan ka sahawe. Sakapeung ka Bunda Hera, ka mamah dia, oge ka Umi Tati, tara dipungpang. Malah sakapeung mah dileuwihan tina pamenta kuring. Dah kitu kahoyongna aranjeunna teh aratoh dipentaan duit ku kuring. Ngan ayeuna sabada kuring gawe 3 tahun ka tukang, kuring tara menta duit ka sasaha. Tong boro ka Umi Tati, Bunda Hera, mamah dia. Apan ka ameh oge tara. Dibere oge apan wani nolak. Ayeuna apan Asep tos damel, janten hoyong mandiri. Cek kuring mere alasan. Di luar kamar saenyana mah nuju ngumpul istri-istri apa sapala putra. Nya, apan apa teh saminggu ieu mah sabada uih di rumah sakit. Katingalina teh tos sahoseun, saur Ami. Sanes miheulaan katangtuan pangeran ngeunaan umur. Istri-istri apa sapala putra teh bakal ngabadantenkeun ngeunaan bagi waris sacara kakulawargaan. Ari kuring, apan tadi geus dicaritakeun. Rada haroreang mah bahas anu kitu mah. Apa teh hoyong abdi saengalna mendakan binita cek kuring ka sarerea. Aya hubungan naon deui cenah antara apa jeung Nita teh. Ami masih kekeh naros kitu. Istri-istri apa anu sanesna oge sapertos mah asa kawakilan. Da eta wae sadayana oge mani tengo-tengo merhatikeun jawaban kuring. Kuring gideug. Apan henteu nyarios hubunganna sareng binita. Ngan abdi kedah nepangan binita ayeuna keneh. Watos ku apa? Pok teh. Nya oge di luar kota, ka bumi binita teh tiasa ditempuh saukur 2 jam. Binita teh bisa salila 2 jam kaditu teh nyetir hungkul. Pikiran mah ngalayang geus ka mana-mana. Puguh atuh sorangan oge masih hemeng. Ieu kahoyong apa anu panghemengna pikeun ka kuring. Apa teh geus teu kuat diganggayung. Disiksa saurna carinakdak bari sapertos anu nahan nyeri anu pohara. Ari apes apa kudu ku kadaharan anu dipasak jelema anu pangaewana ka apa. Ku pasakan anu biasa disuguhkeun manehna ka apa. Kakara ayeuna kereteg hate apa yakin. Nita anu pangewana ka apa mah lain maneh. Nya oge maneh kekeh embung narima warisan apa najan saperak. Apa ngarti kana sikep maneh hampurannya apa. Binita teh gaduh putra tiluan. Teh Nilam, Aadi jeung Nonon. Putrana anu tiluan teh tos narikah sadayana. Tos marisah bumi. Mang Sakri salaki binita kuring sorangan saukur apal namina. Cenah mah Mang Sakri tos ngantunkeun saacan kuring lahir. Binita haregeun basa kuring ngadadarkeun naon anu dipika hoyong ku apa. Ibi kedah masak nyaan-nyaan sapertos anu biasa disuguhkeun ka apa cek kuring. Hawatos ka apa upami henteu sapertos kitu mah da percuma. Lila binita netep ka kuring, terus nama malah nangkep bari ngaguguk. Hampura ibi, hampura, cenah bari ngusapan rambut kuring. Tangtu we kuring henteu nyangka binita bakal kitu. Da saenyana ucapan kuring kedah masak nyaan-nyaan sapertos anu disuguhkeun ka apa. Bari kuringna sorangan henteu ngarti naon. Matak mani ngajenghok sabada noong binita anu masak sorangan di dapur. Lember teh disiksikan leutik
bumbu sajena mah henteu kaperhatikeun. Meureun bumbu biasa wae, tapi bawang daunna manis sakeupelan. Henteu reuwas dah kitu karesep apa. Apa mah upami ngadamel endog dadar oge apan bawang daunna kedah seueur pisan. Ngan anu mata kuring ngajenghok, ngadeg-deg bari hookeun, bari masak teh bini tah henteu eureun ciciduh. Sakepeng mah ngarehak jeung nyingsring. Ari rehak jeung nyingsring teh apan di kana katelkeun. Panungtung sanggeus katel diangkat terus diteundeun dina lante. Ngadeg-deg kuring teh jadi leuleus satulang sandi. Bini tah morosotkeun lancinganana. Cir teh pipis kana katel. Kuring ngabalieur bari nahan piongkekeun. Terus juk deui kana kursi di tengah imah. Rasa mah henteu puguh, basa pasak lember dina rantang teh ditunda dina meja. Anu meleber mah seungit bawang goreng. Nah, kunaon ibi mani cecep-cecep teuing ka apa? Cek kuring sanggeus ngumpul pangacian. Sanggeus ngarasa kuat netep binita. Binita masih tungkul terus netep kuring bari sigana teh jauh paninengan. Ibi teh apal anu ngagebruskeun Kang Sakri teh bapa maneh cenah halon. Bapa maneh teh sasatna dijejehkeun ku Kang Sakri di pagaweanana. Apan Kang Sakri mah leuwih senior jeung geus boga jabatan. Basa bapa maneh kakarasup teh. Ngan bapa maneh mah pinter leletak, pinter basilat. Basakan nyahuan di kantor aya korupsi gede-gedean. Nah kalah Kang Sakri anu dikorbankeun. Dituduh bari henteu ngalakukeun. Ari kituna apan bapa maneh anu ngalakukeun sosogok jeung leletak ka ditu ka dieu. Ari di pangadilan lantaran sieun kanyahoan anu sanyana, bapa maneh ngarancanakeun Kang Sakri diracun di jero bui. Dina koran jeung TV mah apan anu diberitakeun teh Kang Sakri nalasan maneh lantaran stres. Padahal bapa maneh anu ngarancanakeun sakabehna. Kuring henteu nembalna naon. Kalah beuki molohok, beuki ngadeg-deg, beuki henteu puguh rarasaan. Bapa maneh ngaku kana kajahatanana. Matak unggal bulan datang ka dieu mekelan biaya keur sakola barudak jeung kabutuhan sapopoe. Duit ti bapa maneh teh leuwih ti cukup. Duit tapi henteu mahi keur ngurangan ka cecep ibi. Matak unggal nyuguhan teh. Apa emam ponyo naker sanggupuleun sareng pasak lember teh mani cacamuilan. Siga puasa mangih buka. Ami istri-istri apa anu sanesna oge pala putra apa sadayana marolohok mata simeuteun. Duh kanaon anu aya dina pikiran maranehna. Nah hemmeng ningali apa mam aya ku ponyo duka manghanjakalkeun apa jag-jag deui. Duka atoh da bagi waris henteu kudu diobrolkeun heula. Ngan kuring anu ningali unggal apa ngahuap unggal ngagukuk. Cerik di jero hate. Cerik anu beuki nyeri jeung nyanyautan. Ngan kuring anu ningali apa bari ngahuap teh bari cari nakdak. Terus murubut socana. Tos emam mah apa teh bobo deui. 2 jam ti harita amih ngajerit. Da basa ngagugahkeun apa. Apa tos henteu aya. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro anu ngeunaan Batara Karang. Mugi tiasa ngahibur sakaligus aya mangpaat arti dinu dongengan ieu. Mangga atuhnya Sim Kuring bade pamit heula, engke dilajeng deui di dongeng anu sanesna. Hatur nuhun, mangga atuh salawasna Sim Kuring bade pamit heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.